Aisyah. Saur Siti Aisyah. Atas. Aisyah, ari apa cenah nyare? Kalakuan apa atos sapertos Kanjeng Rasul teh acan? Aya amalan nu can kantos dipidamel ku apa? Amalan Kanjeng Rasul. Kumaha saur Siti Aisyah? Apa mah persis pisan Kanjeng Rasul. Akhlakna sapertos Kanjeng Rasul. Padamelan Kanjeng Rasul ku apa tos dipidamel sadayana. Kan aya hiji apa? Anu teu acan dipidamel ku apa? Naon? Kanjeng Rasul mah upami angkat ka masjid teh sok masihan tuang jami Yahudi nu para tukang baramain. Setiap angkat ka masjid Kanjeng Rasul sok masihan tuang ka baramain eta. Padahal teh baramain teh orang Yahudi. Nah, jeung waktos oh gampang cenah eta mah kitu mah. Kitu dan anu bakal teh. Sumping ningaloknya ieu baramainan nu dipasan tuang Kanjeng Rasul. Eta wiridan baramain mun bahasa ina mah da kasarnya ngadoana teh wiridan teh Muhammad gelo orang Yahudi. Nah di waktos nah cenah beut ngahina ieu mah baramain teh Muhammad gelo Muhammad Majnun. Nah ayeuna dipasihan saha cenah ieu? Ieu cenah Muhammad. Oh. Ieu teh nu biasa masihan ka anjeun. Lain cenah, lain kieu cenah. Nu biasa masihan ka abdi mah sanes kieu cenah. Nya cenah biasa ka anjeun masihan. Lain kieu. Ayeuna terus terang cenah bakatnya kami teh lain anu biasa masihan ka anjeun, ieu kami sahabatna, tah nu biasa mere ka anjeun mah jenengan teh Muhammad nu dihina ku anjeun. Gitu. Akhlak kumaha ninggal akhlak cara masihan apanya? Nah eta kumaha eta orang Yahudi nu teu ninggal teh nu lolong teh langsung harita kana Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janten Pak, geuningan ninggal junjunan mah teuing teuing gitu. Ninggal junjunan mah teuing teuing akhlak teh. Tinggal we di urang. Di urang mah kiai-kiai, ajengan-ajengan. Para alim ulama, tebih ninggal ulama, ustad-ustad we nu caket lah. Nyontohan ka urang teh ninggal akhlak saena. Moal sami sareng Kanjeng Rasul, tapi da urang nurutan Kanjeng Rasul hese nurutan ajengan nu caket. Nu getol ka masjidna. Nu getol sedekahna. Kadang-kadang urang sok ninggalnya ngabayangkeun kieu. Waliullah teh ayana teh di pamijahan hungkul. Waliullah teh aya teh di Mahmud hungkul. Waliullah ayatnya di Wali Songo hungkul. Padahal di urangnya aya waliullah teh. Mana waliullah teh? Tuh tinggali jam minut tong buka tengah wengi jam 3 terus adan. Terus rutin adan. Tuh tinggali ajengan-ajengan anu salat berjamaah tiap waktu di masjid. Eta nu waliullah mah teh eta nu sanes-sanes mah. Naon? Anu istiqomah dina ibadahna, terus istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah teh langkung sae tibatan 1000 karamah. Para wali itu aya khawariqul ada karomahna. Urang sok ninggal para wali teh tina karomahna. Gitu. Karomah teh naon tina khawariqul ada, keluar biasa. Lamun aya wali bisa ngapung, wah wali cenah. Lamun bisa ngalipat bumi, lamun teh mangkat ka Surabaya tiasa sadinten, wali. Padahal itu centang tu wali. Wali mah nu saena para wali nu mana ciri khasna para wali? Al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah dina ibadahna para aulia Allah langkung hebat tibatan 1000 karomah. Ade. Pak upami urang hoyong khariqul ada